Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sadaya, mimiti hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadaya nikmat sehat sareng iman. Kukituna urang sadaya tiasa patepang dina ieu patempatan. Shalawat sinareng salam hayu urang sami-sami panjatkeun ka Gusti urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna anu di yaumil akhir engke miharep kana syafaatna. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Rifki Hidayatullah ti kelas 11 IPA 5 di dieu simkuring nganggempanceun janten panumbu catur. Anu teu hilap nuhunkeun rewu nuhun ka hadirin sadaya anu tiasa tepang dina sawala ayeuna nyaeta sawala budaya Nusantara. Para hadirin anu dipihormat, sateuacan incakan acara singkuring nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna dina kesempatan ayeuna. Di antarana Bapak Wahyu Nur Hidayat Ali salaku tokoh kabudayaan Nusantara. Teras ka Bapak Beni Rubiandi salaku guru seni budaya urang sadaya. Hatur nuhun ka bapak-bapak anu parantos nyempatkeun hadir dina ieu acara. Hadirin sadaya, supados urang leuwih paham kana anu dibahas, hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer. Sumangga ka Bapak Wahyu Nur Hidayat Ali kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Wahyu anu parantos ngadugikeun kumandangna, leres pisan di dieu urang tiasa mendapat ilmu baru nyaeta budaya di Indonesia teh nyaeta budaya pitutur sareng budaya folklore. Nah, salah sahiji contoh folklore nyaeta di Kepulauan Nias. Upami aya gempa, segera kudu naik ke gunung. Nah, dina hiji contohna ketika di Aceh aya gempa, teu aya budaya folklore kitu, maka korban nu di Aceh lebih seueur daripada anu di Pulau Nias. Salah sahiji contoh panerapanna nyaeta budaya folklore teh nyaeta budaya dari mulut ke mulut. Kukituna di negara tetangga urang di setiap toko bukuna upami arang meser buku pasti dijelaskeun naon isi bukuna. Jadi anu jaga buku apal naon isina. Jadi nembe arang kaluar toko oge arang tos meunang knowledge-na. Kukituna sistem ieu tiasa diterapkeun pikeun kahareupna. Kukituna hayu urang teraskeun deui sawala anu salajengna sumangga ka Bapak Beni Rubiandi kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Beni Rubiandi anu parantos ngadugikeun kumandangna. Sakacida naon anu parantos didugikeunana, saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan budaya Nusantara. Nyata salah sahiji contohna dina perjanjian Apati Geni sareng perjanjian nyalakeun geni dina ku Sunan Bonang. Nyaeta dina salah sahijina dina keunggulan budaya Nusantara teh, budaya Nusantara pas baheula mah tos aya nu namina budaya metal. Budaya metal dina hiji contohna nyaeta alat musik bonang. Kurang sadaya tiasa ditinggal di negara-negara sejen mah masih budayana teh teu acan aya anu ngangge alat musik logam seperti paling alat musik kayu, alat musik kulit jeung sajabana. Hadirin sadaya, acara salajengna nyaeta sesi tanya jawab. Mangga kahadirin anu aya patarosan ngeunaan budaya Nusantara supados ngacungkeun tangan bari nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka saudara Wapik anu parantos ngadugikeun patarosana kilang langkung ngeunaan generasi milenial pikeun ngajaga kebudayaan Nusantara, pikeun generasi kapayuna. Sumangga ka Bapak Beni Rubiandi pikeun ngawaler patarosan hade ieu. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaler kana patarosan ti Wafik. Anu isi ti waleranana salah sahijina mangrupa solusi pikeun generasi milenial pikeun ngajaga budaya. Hadirin sadaya, teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Hayu urang tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nu dahapunten anu kasuhun. Bilih aya bahasa anu teu merenah ka hadirin sadaya.
Mung sakitu anu dipilih hatur nuhun kana pahartosan sadayanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.